Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, hatur nuhun pisan ka RT 5 notos maparinan tempat simkuring teh ngador teh hiji grup dina YouTube namina ngador kengeng ayeuna ke di subscribe. Nah, tapi simkuring ayeuna teh nyalira aya 3 kitu main aya kuring di dia teh nyalira aya rerencangan kuring. Ieu maestro di Kapungkur. Nami grup nate Kapungkur mah Jebodor. Terus ajeuna oge main di tukang ojek pengkolan. Urang panggil wae Kang Kusel Jebodor. Hei. Iya. Hei. Aduh, Kang, dah kamu, paling itu, Nah, itu kan aya loba atuh penonton tuh. mohon, paling itu, tuh, agama, nah panjang tuh, Gusti ajuga teh sieun. sireum penonton, Ini utai kitu kan. ya, salam satu kagok kan gitu, dupi kan itu suka orang subuh ngajanten di dia, Nungguan. nungguan, Balikna. Aduh. Ih, pengadon malau banget. Akang tadi dipanggil Iya. ke dia. Nah, terus akang sanuk-sanuk RT 5 RW 7 Dan Kang naon ya teh? Hah? Sona ieu teh daerah Bagong. Babakan Tarogong. Singkat. Sariksa. Oh. Sok pidato atuh ya supados memperkenalkan diri. Ya. Karena kan teh meureun pernah kenalan jeung orang dia teh. Iya teh ngaran Karang Tarunana Sariksa. Sariksa. Satata Sariksa. Satata Sariksa. Ya. Artina Hah? si Tata jeung si Lain kadinya. Ditata, diriksa. Tucuk si Oco oge si Tata disiksa. Waduh, kemarin kepaehan. Oh. Pidato. Oh. Itu daerah naon deui wae. Teu disangka. Kumaha. Dirinya di daerah ieu teh pemudina cantik-cantik. Alah. Pemudana ganteng-ganteng. Alah. Bapak-bapakna Gagah. Ibu-ibuna barahenol. Aduh. Atuh aki sareng nini-ninina parareot. Wah. Anya heueuh, aya nini mah parareot atuh. Alah. Aya aki-aki cangker urang geus tinggal di aki-aki tuh cangkernya. Ya. Cangker. Wah, Parah kira situ jalan-jalan. jarak-jaraknya. Ieu tong sieun. Saya boga tip, saya Tip naon? boga resepna. Nih, iya resepna teh keur nini keur aki-aki. Nah, ini aki-aki. Heeh. Resepna eta mah gantian we suami istri mun nini jeung aki. Kanggo nini sareng aki-aki ya omat ragepkeun. Regepkeun. Resepna. Resep naon eta? Resepna nyangkerkeun awak. Nyangkerkeun awak. Ibu atau nini sareng aki, Nini jeung aki? isuk-isuk ngajemur di matahari. Oh, kieu moe maneh. Pakai kursi. Pakai kursi. Cara gantian gitu naon. Tah, balur ku minyak kelapa. Si awakna teh. Oh, balur ku awak. Kira-kira moyan. Keur moyan teh di balur. Balur sampai. Pan herang. Nah, tarik kulit tonggongna setik-setik. Tah, tarik. Tarik terus lah lebih ke cangker. Cabak awakna. Cangker kan? Talikeun ditukar.
di tukang teh eta teh kumaha jadi kararenceng deui kencengan banget pina ka luhur lain kabayang irung jadi dia jadi kehujanan lain urang sok ingat mau ngobrolkan masalah ini aki-aki ingat zaman covid akan emot tah kan harita teh zaman covidnya ini abi ya gitu ka pasar teh ini mun ka pasar omat kudu make masker bener ada usul masker pada maklum ini der make masker bengkoang salah hati aduh di pasar teh kawe birang disangka kunte disangkana juri kopi lain sok kare pidato heula no nyanyi tuh sagala kudu make tata titik pidato lah nu benar ya salah bisa pidato insyaallah sok tara panjang-panjang sih awewe eta maksudna naon gejol awewe pidat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tepuk tangan ku ibu-ibu nah disingkat-singkat gitu aya deui aya kumaha ABC assalamualaikum B bapak-bapak ibu-ibu cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh era tua singkat era ku haji pakus ya melaras tinggali abi-abi mah bahasa Sunda lah jagoan sing sok tuturkeun nya ini di bejaan diajar pidato nu bener eta mah nyontohan teu bener ke barudak ngora pidato mah kudu panjang kudu malapah gedak kudu malapah gedak ya teukeun heula tah kya kitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Bapak-bapak, ibu-ibu, murang kali sadayana nu aya di RT 5. Bapak-bapak, ibu-ibu, murang kali anu aya di RT 5. Kukituna tuh sim kuring salaku wawakil ieu panganten bade nyerahkeun ieu panganten ka kamar teh yang datang ka imah ngomong cenah agan si nyanyi teh hayang kawin di Sujang an Sujang teh can gawe podaran we aing Hongkong mah patahan nyorosos terus ayuran dirarek tuntutanana tuturkeun ya Allah kereta api wos aya ditutur Hey, malam itu aku sedang duduk sorangan tiba-tiba ayo lain kadun naon si eta sora kuring gane kena ceuli teh ya aing mah resep ningali nu karempel kieu teh aya tah kieu ya awewe palsu teh tumpang tampiling ya cek saha awewe palsu aing mu sieun adalah ya lain area gop poe kanu mipu kieu geus pengalaman karena maikna ge saya tahu mah anu can pengalaman mah nyepeng lagi kita ayo nulis pengalaman gep tuh ya dulu masih kena gadis masih kena belia cek saha can pernah geus ya kos korsel gitu tadi diteangan jeung si Akang ka mana sih nganyakal ka dieu kunaon gitu asa kahina dedek mah nah kunaon dedek kahina kumaha pas datang ka dieu teh mah bahasa bentukan kunaon kehormatan biasa dihina kala tenang jika hormatan maksudnya dihina kumaha depan ka dieu ka dia terus tiba-tiba dijemput tukang jual ke Karang Taruna ku Kang Juan suka saya langsung bawa ka dieu
di bawah kaposyandu. Alah. Lain Di bawah kaposyandu. Terus di bawah kumaha ke rek tinggalkan di posyandu di kumaha sakahina. Kok dikumahakeun? Sorihin tadi ku kumahakeun. Aing teh. Kok bina-bina teh nyaku sorangan. Iya, siapa budak teh. Oh, Oh, da itu dia ningali. Baik ya. Sip. Baheula aya pengalaman. Tah. Kan Dede teh baheula teh dia teh sebagai anggota Karang Taruna. Saha ketuana? Ketuanya kan Juan. Jeung sae istrina. Teuing pamajikan mah teh saha? Lain panggilannya. pernah ke awewe atau siapa? Terus geus teh apal Kang Omo? Pamajikan teh nenek. Heeh. Waduh. Oh, Kang Omo nakir maneh. Baheula. uyuh eta Kang Omo. Teu aya acara di dia teu acara Agustusan gitu. Kang Omo oge. Ya. Kang Omo teh dibawa diajakan nyalingkeun. Aing gitu. Disunkeun nih. Ayo mah hari tanggal kepekan sian rono. Ya, siap. Ya lah. Kira aku kayak Ya urang di apa carita eta mah apal Kang. Carita ge Kang ngomong satena eta beukeut rek si Mary nya lumayan yang diwadalkeun. Heeh, bener kudu. Ya lamun urang di Tah, mun ieu jeung teh Nina nya. Mere sukro di warung. Mere sukro teh. Corona geus segede kieu. Api-api. lamun urang diwadalkeun terus urang naon bingung. Bingungna. Lamun lalaki kapanan almarhum. Lamun awewe almarhum. Lamun urang mah kan aluminium lain dikubur. Oh, udah rongsokan maneh mah. Ya. Menyapa dulu penonton. Lain gitu. Formal. Kumaha? Sing andalmi tunjukkeun awewe merdeka maneh teh. Aduh. Kunaon? Diuk deui atuh maneh teh. Nyolok Teu nyaho mah ganyos teh. Lain jadi galetek sorangan kurang ajar. Kumaha sih? Sok. Rek pidato rek naon? Heeh. Itu mah boga pantun. Oh, modern. Pantun heula mah ieu. Bisa. Sok atau dinyanyi. Terima kasih. Acan. Ayo ke penonton oloh. Kira-kira sakadeng meme Ah, pantun. siap. Naon? Artisnya juga artis. Bisa sih. Juga artis. Mana? Iya. Karek Siti. Artis. Berapa tahu? Artis ya. Oh, aduh. Artis ya. Mending aku nya abi artis. Nya lah. Artis. Nya. Kira aku artis buka heukil. Satutna. Sok ka mana kana? Dikuku ka mana kana? Tapi lain benar kata. Ya teh bapak-bapak ibu-ibu sadayana. Ya teh memang artis anu diperto senior zaman itu. Kampus ya. Kampus ya. Di The Bodong. Kantos main di TOP. Main di RCTI. Nya. Terus layar lebar. Dina layar kaca. Sareng layar anu pejet. Yo. Iya nya ibu-ibu, ayeuna teh kagiatan kampus teh sibuk. Soalnya mah misalnya stamina mah nu ngulang ka dieu, ngulang ka dieu ya teh. Tegasan ka dieu mah sibuk pisan. Samali mah ibu saparantosna anjeunna main di dieu. Ayeuna teras majeng ka tempat anu sanes, manggung deui ka tempat anu sanes hiji deui. Bade nyusul rencana nu terus aya di ditu. Mohon sapertos Kang Iping, sapertos Asep Sunanar Sunaria. Sia teh ka mana? Ka pindah ka BTN. Nyaho BTN maneh? Bangunan tanpa nyawa. Geus sok atuh. Mun tadi Sangeunahna we ka kolot teh. Bali kolot ya teh. Pantun. Pantun. Jalan-jalan ke Jakarta Barat. Cakep. Singgah sebentar beli durian. Cakep. Yang jawab salam kurang semangat. Semoga kalian cenah bisulan. Cakep. Aya deui. Kabayang itu bisu. Badan kekar, umurnya tua. Cakep. Bawa pedang bukan petani. Jahat. Apa kabar hadirin semua?
selamat datang di acara ini. Jalan-jalan ke Pulau Miranti, singgah sebentar minum kopi. Asik. Sungguh senang hati ini karena ibu-ibu di sini cantik sekali. Meri. Sok, Daunnya, kalau api. Geler ayo ngalin lagi. Ikan hiu, ikan kelima. I love you, RT5. Mantap. Ikan hiu, kadahar toronton. Asik. I love you, para penonton. Ikan hiu makan impun. Mantap. Bea tah impun dilebokan ku hiu. Teu nyesa salisasakeun ge aing teh. Padahal urang resep gorengan impun teh. Aing zaman ngadongeng gitu. Dongeng eta mah lain Ya. pantun. Ari pantun kieu kudu ngeunaheun pantun mah. Ribatnya jadi awewe. Ribat ya, pantun ngarayu jang dirinya. Sedih. Buah nangka, buah kedongdong. Cakep. Nangkarak dong. Teu hayang teuing ningali sia nangkara. Wes urang mah sebagai bintang tamu pan tadi. Kudu mendidik, kudu mendidik. Akhir nyanyi. Yang dipanggil, Nyanyi yang dipanggil. Nih rupa-rupa aing Rupa-rupa kumaha? MC-an. Oh MC-an. Sok atuh. Sangarana Dede Lesti. Dede Lesti. Iyalah. Baiklah para hadirin, kita Sini kok. Yang saling aing. Iya, yang usah. baiklah para hadirin, kita tampilin. Oh, dosa ibu waktu. Eta mah kumaha. Iya, yang Monggo hayang. Ibu juga ada ngobrol lain. Ibu kayak senang nyanyi heula. Baiklah, kita panggil saja artis yang terkenal dunia dan akhirat. Saha ngaranna teh? Dede Lesti. Dede Lesti. Ya, kita panggil saja Dede Lesti. Ya inilah Dede Lesti. Siap ya. Puas ya. Kuat. Dibalik sudah. Dibalik. Ya. Aduh ampun. Sok. Punten Dede nembe di botakan. Kita panggil saja Dede Lesti. Iya. Dengan berat 58, tonjokan 4 ton dan sempat mengalahkan Banteng. Inilah Aing tak penyanyi lain petinju saja. atau ustaz kakak aing syarah. Kami teh itu hayang teh ngang sia jelema kieu. Abi tami bagi di jalan main mepet aing teu aing no. Sia. Ya. Aing kumaha mun disusruk teh. Aing mah serius begitu buka cek. Ya, aya MC kukurutus. Kada geuleuh aing sia juga kitu Dede Lesti. Aing teh artis. Aing teh artis. Sieun aing. Artis aing teh. Oh, di parpres aing teh. Gelo. Itu barang. Ibu-ibu sadayanan haradi ya. Kapan orang teh binaraga memperingati kemerdekaan Republik Indonesia anu ke-8 Ya. bisa dengan orang hiburan. Beres. Udah aya oge edukasi. Iya benar. Udah aya pendidikan gitu ya. Jadi abdi dina wengi ieu bade nguningakeun khususnya kalau ibu-ibu Ya. muda anu namanya lahiran bade masih hancip kamu ngurus orang apalagi ngaibakan orang. Oh, nya abdi ge sami da. Ya geus kalau ibu-ibu namanya Abdi ge sami bade iya da Bade naon? ngiring-ngiring au. Oh, iya. Mun aya. naon cipta dan kasaha eta. Tip naon tip ieu? Sok anya tip naon? Oh boga masyarakat. Jangan tauna. Yang Jangan mah abdi mah ieu tata caranya sih. Penting ieu mah penting. Kan bisa ibu mah. Abdi mah Baru udah ku anyar ieu sih. Akan Abdi naon? mah tata cara nyieun
getuk lindri. Getuk lindri. Ya. Nah baru kalau gitu yang lu banyak ya. Iya. Pangadokeun. Aduh si Eta. Hayangin lagi. Gusti pangakalan pisan. Paur. Enggak. Sanu kahiji di barisna kumaha teh barisna. Kan barisnya baris. Iya, abi tuh. Betul. Dalam nu kahiji kan boga. Boga alpukah. Ya. Mangga ya didangukeun. Anu jumat bencong. Sageunana bencong. Awewe palsu. Lain bencong, astagfirullah itu salah ngaromong teh bencong. Lain banci. Ya, Sok. ieu tata cara ngaibakan budak khusus kanggo ibu-ibu muda nu melahiran. Anu kahiji, dangukeun siapkeun cai hangat tina colang. Pangku orok cai, saparantos aya di cai. Terus si orok teh Dipesep. Piceun kulitna sing nepi ka bersih. Saparantosna eta sampe dipesek teras dikeuman ku cai sabun. Eta mah rek sabun cair atawa nu bubuk. Sarengsena baju dikeuman ku sabun terus we lepatkeun kana cai hangat. Terus digosokkan launan dari dipencetan supados urat-uratna ngalileh. Saparantos kitu eta orok teh terus dipotongan raga arageun. Tos kitu eta sampe teh teras disikat hiji-hiji sing nepi ka bersih. Rengse disikat eta baju teh teras diadukan supados teu tiriseun. Saparantos diadukan eta orok teh teras diparut. Mun bisa mah diparutna sing rada lembut. Rengse diparut eta sampe teh teras dimotoan supados leungit henteu bau hapet. Rengse dimoltoan teras eta baju dicana ka kamar golerkeun we dina kasur. Tos ngagoler eta orok teh teras diseupan. Ade ulah nepikeun ka tutung. Tos diseupan mah eta sampe teh teras dipeureut supados henteu baseuh teuing. Rengse dipeureut eta baju teh teras di kayu putihan bersih jeung wangi. Teras orok teh ditutuan nepikeun ka lembut pisan. Geus ditutuan eta sampe teh teras gantungkeun tina popoean nepi ka garing. Tos garing eta baju teh teras diwedahkan meseung. Rengse diwedahkan eta orok teh teras digulaan. Tong hilap purulukan kalapa parut. Tos kitu sampe teh teras diistrika sia diistrika. Jadi kebenar kieu diparut cek aing oge. orok urang depan dicacagan terus diparut gua carita diseupan. Nah arek bileum bae arek nyen tip kitu mah saurang-saurang atuh. bawanya baju di kayu putihan. Kamana dae ngeri aku mah dari mangasuh. Duh aing mah Kan mah gini-gini. Cara aja mau gini. Emang urang teh putih. Ya ho aing mah siluman bagong. Isin sok Kang Gusel lareskeun ieu. Kang Gusel. Ya. Kang Agus, urang teh da tim ngador. Iya. Mohon ngador teh aya salah sawios konten dina YouTube. Dikali-kali biasa di-subscribe, di-like, di-share. Nah. Lagi di Uni ya, tim ngador sudah bagi-bagi hadiah ka masalahnya. Kepada Kang Ngador. Nah, keprogram. Jadi biasa ditinggali kayak pakarosanana seputar konten anu aya dina YouTube Ngador Official 27. Ngador Official 27. Mohon biasa di-subscribe jadi taroskeun nya. Kayak sekarang simkuring bade ngenalkeun heula teh saha si bencong ieu teh cenah. Deden Mary anu sok biasa ngadongeng di Dahlia. Kang Ati. Upami siang ngadangukeun dongeng di Dahlia tah. Tak ieu nu gelongna teh. Urang
panggil ke hiji. Official aya sawe nang mah. Anu kahiji. Anu kahiji. Ayah Ibu Hajah Neneng Ika. Dah. Ibu Hajar. Ah, ya salah satu pemain oke ya. Iya, Muhammad. Iya salah pemain bola. Terus Terus saja nih. Iya ya. iya. Dia salah satu pemain oke. Pemain oke. Tutulangan dan camingan Bapak Faisal Lazat dari meja. Kudu ditono pagan iki. Ayah ibu pimpinan. Wah iya. Saja ayam bodyguard Tingador. Ayam Mang Basar. Mang Basar tapi udah kangen Nama Basar. Ya, salah satu official namanya Sade. Terus di payun ayah kameramen, ayah Kang Ajam. ayah Demiko, Ya. hotel koordinator, Ya. Sadayana. Tak iya teh mararain di dalam Sadayana. Mana biasa ditinggal. Kayak panorosan kalau anu. Ngador official 27. Mangga. Nah, di Thanos saha anu parantos Apollo. Ngador 27 di pasian Taos. Ngador. Sok kapayo di ibu bapa ece akan. Iya ya hadiah nami. Aduh ayo lieuy. Paur ayo karupak udah jeri sore. Ya bukan Itu kereta kaos sok dah. dua. Ya, oh terus nyadadahan. Mana sok buat. Ya. Ibu saha namina? Mangga ibu kapal payun. Sopangan mitna. Nah, namanya Tiga helai ibu. Oh, Mana? Nonton. Coba. Laras. terus di subscribe dan share. Kali. Anu ya, anu mama dia. Masuk. Masuk. Ya. Saudara lain, anu bantu subscribe. Mana subscribe? Mana si? Atas. Oke. Ibu Markona atas subscribe. Atas. Udah. Di atas. Atas mana? Ada yang sana tuh. Oke, terus jawab. Pas bisa diangger Ngador. Cik, naros. Kami terus nonton hari iya. Acaranya Biar mah kadieu nunjukkan. Ibu pernah nonton kantos jadi main lawan. Lan. Sakit pira, tukang beca, leras, mantap. Biji dai. Kang Kusa pernah jadi naon? Oke, leras. Betul, tukang kerupuk. Ngador kari tanung ngandung bodor. Ngador bari ulin jeung ngabodor. Ngador tolohe harsok ngabanyol. Ngador ulah osok dar derdor. Ngador kari tanung ngandung bodor. Ngador bari ulin jeung ngabodor. Ngador tolohe harsok ngabanyol. Ngador ulah osok dar